Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barani. Kalayan ieu dongeng nu digarap ku simkuring pun Ahmad Jayus Rusdi atanapi Kang Ius dina jejer carios Terasan Jaka Sandang yasana Bapak Sukandar Suwargi. Dulur barani sadayana di mana bayayana sumangga atuh supados tenyang kolong kana waketos geratatan-tatannya maranco dina radiona dina YouTube-na sewang-sewangan. Oge hatur nuhun ka sadayana nu satia manco yeuh. Urang Bandung, urang Cikonewa, Soreang, Ciwidey, Banjaran, Ciparai, Majalaya, Garut, Tasik, Cicalengka, mohon Cirebona nya tilap oge ka urang Bogor, alah kanggo ka urang Ciamis, kanggo ka urang Jakarta, Betawi, Karawang, Tangerang, Subang, Sukabumi, Majalengka. Teh kakantun oge anu tarabihna nya di Saudi Arabia, Dubai, Jeddah, Pakistan, India, Hong Kong, Malaysia. Wah, kumasalam dunyanya mugia kebek ku kabing. Sumangga atuh supados tenyang kolong kana wagatos geratatan-tatan. Kaparayun sadayana derah. Sanes teh pesantren mama mung rada helok we abdi mah. Nya dina surat Toha eta ayat ka-80 anu kieu pihartieunana wallahu alam. Ya Bani Israil, saestuna kami teh geus nyalametkeun maraneh ti musuh maraneh sarta geus ngajadikeun ka maraneh pikeun munajat di tukangan gunung Tur, jeung kami geus nurunkeun mana wasalwa ka maraneh kitu tah. Pek gerada lahar ku maraneh sabagian tina barang-barang anu harade anu geus dikaruniakeun ku kami ka maraneh sarta maraneh ulah ngaliwatan wates wangen dina hal eta anu baris ngalantarankeun tumibana bebendon kami ka maraneh jeung sing saha anu ditiban bebendon kami nya saestuna maranehna teh binasa kitu tah jangkarna. Aduh kitu nya mama. Nya kakawasaan pangeran mah tempo-tempo matak teu kaharti ku ati teu kahontal ku akalna manusia saperti ayana sawarga jeung neraka geus leuwih-leuwih matak teu kaharti eta teh.
Tapi ari pikeun jalma iman mah teu kitu. Percaya we. Moal kudu ragu jeung moal loba tatanya deui. Ka Gusti Maha Suci mah dageus puguh mantenna teh maha sagala-galana. Mohon aduh percanten abi mah mama. Eta katuangan teh laras-laras ngagulubrag gitu ti luhur langit mama. Karena teu boleh panasaran. Teuing ari kitu nama. Ngan anu nyata saperti ayat anu tadi disebutkeun ku mama teh ya. Mana jeung salwa teh geus disadiakeun digigireun belah katuhu Gunung Tursina. Kitu tah ti karna. Tapi ari urang mah ulah ngarep-ngarep saperti gitu. Gusti Allah ngadamel bumi katut eusina teh supaya dimanfaatkeun ku sagumna manusia. Atuh sajabana ti kitu oge supaya jadi tanda pikeun jalma anu bogaan akal pikiran sehat. Tina perkara keagungan sarta kakawasaanana Pangeran. Sarta anu kaunggal deui dina Quran ayat 53. Suratna surat Toha keneh jeung 54. Anu kurang leuwih kieu eusina teh. Gusti Allah parantos ngajadikeun bumi minangka amparan kanggo aranjeun. Sareng anu parantos ngadamel jalan keur liliwatan aranjeun. Sareng anu nurunkeun cihujan ti langit. Tuluy kami nuwuhkeun ku eta cihujan teh tutuwuhan sajodo-sajodo anu warna-warni. Kulu war'au an'amagum inna fi dzalika la ayati li ulin nuha. Pek geura dalahar, pek geura angon ingon-ingon marane. Saestuna dina perkara anu kalitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum-kaum anu boga akal mah. Tah, ieu ayat teh diturunkeunana nalika Nabi Musa nyanghareupan Raja Firaun anu nyata-nyata ingkar kana kekawasaan Pangeran. Malah manehna sorangan nepikeun ka ngaku dirina pangeran sagala rupa tuh. Numadak sok aya paribasa budak ayeuna mah cenah bararaong bara gejul. Ti kawas budak baheula salah eta teh. Oh bukina kapan Firaun? Firaun mah budak baheula. Leuwih baong tibatan budak ayeuna atuh. Ngaku pangeran. Tah, lamun kaayaan urang ayeuna saperti Firaun jeung kaumna, dina hati urang teh geus poho ka pangeran. Geus poho kana bebeneran. Anu akhirna timbul rupa-rupa kalakuan manusia anu ingkar tina parentahanana pangeran. Upamana bae kajahatan-kajahatan jadi meuweuh, badog rampog pagaliwota. Awewe anu geus poho kana kahormatan dirina sorangan geus rayap. Jalma-jalma anu basilat sarta tukang ngasab kana milik batur geus teu puguh bilanganana awahing kuloba. Tukang tipu harana ngarina kababadag gaula teh sirikna parentul. Tah, cindekna mah lamun kadoliman geus ngarajalela, tah mun geus kieu paur mama mah kikana paur ku bebendu sarta ku siksaan pangeran. Lantaran harita oge kapan kaum Firaun teh kontan ku pangeran disiksa. Alatan laku lampana, alatan dosana. Nyatana ku paceklik saperti anu kaunggel dina surat Al-A'raf ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minasy syamarati la'allahum yadakkarun. Hartina wallahu a'lam. Jeung saestuna kami geus nyiksa ka kaum Firaun
kumangsa-mangsa tigerat jeung kakurangan bubuahan supaya maranena areling. Tuluy dina surat eta keneh ayat anu ka-133 nu pihartoseunana tuluy kami ngadatangkeun ka maranena topan, simet, kutu, pirang-pirang bangkong jeung getih anu jadi ayat-ayat atawa mujizat-mujizat anu tetela. Fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin. Tapi maranehna teh tetep takabur jeung maranehna jadi kaum anu dararosa. Tah, eta teh numutkeun kisosna cenah eta sasatoan teh anu bieu ditataan teh tembongna teh dina waktu Firaun deuk dahar. Dahareunana teh ngadadak jadi pinuh ku kutu jeung ku bangkong. Atuh inumeunana ngadadak jadi getih. Geus puguh simet mah ngaruksakeun babelakan. Atuh cenah eta banjir, topan nya kitu keneh. Matak ngadatangkeun siksaan anu kacidapoharana. Tapi sanajan kitu, Firaun teh tetep we ingkar sarta gupur. Anu antukna mah kabehanana kerem di lautan. Tapi nya mugi-mugi we urang mah ulah saperti Firaun nya ki karna nauzubillahi min dalik. Mugi-mugi ditebihkeun. Pajengan jar kasih samet dinya reg eureun regot-regot nginum maseuhan ti korona. Kan tenan we atuh urang mah mugi-mugi ditebihkeun dina anu sapertos kitu teh. Janten upami ayeuna aya banjir atanapi urang ngaranapan paceklik, panginten eta teh hukuman ti Gusti Allah gitu mama. Karena saterusna tetelepek hayang ngarti bener-bener. Eta mah kari urangna we. Nyaliksi ke diri pribadi. Ngotek tak badan sorangan. Nah kalakuan urang teh ayeuna saperti Firaun adawan teu. Cenah atuh upama rumasa boga kalakuan saperti Firaun. Nya, tinggal buru-buru we geura tobat nyatana ka pangeran. Basilat eureunnan sok ngagasab kana harta milik batur tong dijalankeun deui. Atuh hirup kumuh anu pinuh ku karuksakan akhlak. Geura omean, geura cegah. Kumaha we eta mah carana mah. Lantaran ari jalma iman ka pangeran mah memang sawajibna kudu nyegah kana sagala kajahatan sarta karuksakan akhlak. Geuning saur Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kieu. Lamun maraneh mireungeuh jalma-jalma sayen migawe kajahatan, mangga kudu dicegah kalawan ngagunakeun kakawasaan anu dipimilik ku maraneh. Lamun teu sanggup ku kitu, heg cegah ku omongan. Cenah teu sanggup keneh ku omongan, heg cegah ku hate. Hartina mah urang teh ulahnya tujuan kana naon rupa pagawean maksiat. Tapi cenah eta teh nu kitu teh panglemah-lemahna iman. Sedengkeun ngaran-ngaran iman ka pangeran teh nyatana al imanu marifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nyaeta patekadan hate anu sing yakin gemleng teu aya di pangeran salian di Gusti Allah. Tuluy diucapkeun ku lisana, kadituna dilakukeun ku pagawean. Tah atuh ari senggehna iman nyatana urang teh usaha miceun sagala rupa hal-hal anu matak pibahayaeun. Nya upamana bae urang di jalan nempo beling cucuk rungga buru-buru kurang kasisikeun hadawa piceun kana tempat anu teu matak kabahayakeun batur nu lalaliwat. Bisi juga kana dampal suku atawa miceun batu anu matak ngajadikeun ti tajong anu ngaliwat.
Eta oge kasebut iman kene ka pangeran. Hartina urang teges ngalakukeun amal hade. Tadi teh ya pengakuan teh cukup ku pengakuan hungkul jeung tindak tanduk laku lampah urang anu hade pikeun sasama. Alirantaranana hal ieu teh mangrupa tamsil, ibarat kana ayana keikhlasan sarta kajujuran hate. Pikeun ngawujudkeun kamaslahatan hirup gumuhna manusia sagumna kikarna. Lantaran upamana bae urang nilai cucuk di tengah jalan, hegu urang teh diantep, teh dipiceun. Tuluy teh aya nu ngaliwat nepikeun kakacugakna pisan. Tah eta teh sarua jeung urang ngahajakeun nyilakakeun kamanehanana. Tah upama micen cucuk di tengah jalan sakitu wajibna lantaran bisi nyugak kanu ngaliwat ngabahayakeun kanu ngaliwat. Atuh komo deui. Lamun urang mireungeuh hal-hal anu matak nyilakakeun batur jenuk balarea anu mangrupa kajahatan-kajahatan, karuksakan akhlak, atawa kacurangan, gasab, sarta basilat anu matak ngahancurkeun hirup kumuh. Piraku kurang make kudu diantep kikarna. Anahek teh dihubungkeun jeung dauhan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Buguhe kudu dicegah ku perbuatan anu nyata kalawan ngagunakeun ku kakawasaan anu aya di urang. Atawa kudu dicegah ku omongan urang nu hartina kudu dipapatahan, kudu dibejaan. Harinya mah urang ngaku iman ka pangeran, kitu rupina mah karti merenya kikarna. Mama ajengan Haji Jarkasi dina ngarandegna teh ditungtungan ku pananya. Semohon ka artos mama. Mugi-mugi we atuh abdi sing tiasa ngajalankeunana. Margi abdi teh hari batin mah duh ngangken jami ka pangeran mung romaos we teh acan tiasa ngalaksanakeun. Karena ngebrehkeun tekadna. Puguh we memang sakuduna. Nya mugi-mugi we atuh Gusti Allah nyarengan ka urang ku hidayahna sareng taufikna. Heg didoakeun ku mama kikarna sing bisa ngajalankeunana. Lantaran lamun urang bisa ngajalankeun naon-naon anu bieu ku mama geus didongengkeun, copelna we ieu mah urang geus bisa ngakurekeun anu pasea we. Pahalana eta teh lain saeutik-saeutik. Caur Kangjeng Nabi oge bisa ngahadekeun jalma anu keur pake trok papaseaan. Nya eta teh mangrupa hiji amal nu kacida utamana. Malahan mangaleuwihan di puasa, amal salat sarta amal sedekah. Kitu tah kikarana ngakurekeun jalma anu keur pasenatan teh. Semohon-semohon ka hartos mama. Karena nyaritana ngageri. Babakuna mah ari ras inget deui kana kalakuan manehanana sorangan ka tukang-tukang anu salilanangan icik kibung dina kadugalan sarta kajahatan. Antukna mah ras manehna inget oge ka Pak Gumilar anu baheula sakitu disatruna kaban gumanehanana. Geuning dina seusehanana mah sakitu mika nyaahna ka manehanana teh. Nyata nama waktu diributan teh jeung Jaka Santang. Cacakan lamun teh dipuruhkeun ku Pak Gumilar, Jaka Santang teh tindakanana geus tangtu bakal kadalon-dalon. Kapan pokna oge cenah harita moal arek ngaku bapa ka jalma jahat. Hal ieu teh tumrapna ka pajengan Haji Jarkasi mireungeuh karna anu terus ngahuleng teh. Bari semu-semu nu cari nakdak. Disangkana matang tu hatena teh kagugah ku naon-naon anu geus diterangkeun ku manehanana. Atawa memang sadar kana dirina. Memang nya eta ge ari kagerina mah. Pang-pangna mah karna kitu peta teh lantaran ku ngadenge katerangan ti pajengan. Dulur barani atuh
Gampang carinak dakso teh sanyata nama lantaran hatena mancok ka pagumilar anu waktu baheula kumanehna disatru ka abina-abina. Dulur barani sadayan sajrutna turun jaka santang nuker waktu tadi ninggalkeun pajengan jeung bapana. Memang anya manehna teh ngagedigna teh terus ka imana Pak Uci ngan banda mah teu milu. Manehna mah tinggalkeun sisi balong tapi henteu nyorangan. Harita teh aya baturna anu memangna jadi panyileukan saeneng-enengna. Nu ayeuna geus jadi bebende maneh purah mepende hate. Bebeureuh nyimpaikeun ka deudeuh. Pamepes ati anu marudah. Pamungkus kalbu anu keur nguyung. Pangaruh asmarandana ngulik bek jaroeun dada. Kang Banda, kadenge galindengna anu maturan gigireun. Ngabulubus nembus kekenangan. Aya naon Neung? Banda bari ngareret. Hatena nepikeun ka nyeblak atuh mireungeuh bubunden anu keur manco teh. Iraha bade mulih teh enjing. Can naon-naon sarah nyaritana geus dareuda. Ku kitu teh mah hari wangaran apan deui kajadian saperti jeung jaka santang. Rajeun papanggih ngan saukur mawa nyeri. Tepung duriat sasatna jeung jalma saliwat. Sanes bade wangsul Nung. Mung bade nyelang heula we. Karahna bade sumping deui ka dieu kitu. Sumuhun atuh. Nalim kitu didongkapan deui ku Engkang. Sanes alim mung eta we repot-repot nganggo nyelang mulih heula. Kapan kedah beberes heula atuh. Jero rompok. Mangka-mangka bade dikantunkeun sakitu lamina. Da cantang tos sasasi atanapi 2 sasina mah sakali. Ku Kang Banda teh dilongokan. Nah bade angkat ka mana kitu? Beungeut. Anu marah mah teh ngadadak ngariuk deui. Disangkana mah Banda teh deuk init ka sejen tempat. Datangna deui ka dieu teh sedangan ukur nyimpang. Ari Jungjunan. Kapan Kang Banda teh bade teras mukim di dieu? Coagna mah bade teras masantren. Banda ngagelenyu. Atuh lain deui guligahna mireungeuh bebeureuh bangun anu reuwasieun ditinggalkeun ku manehanana teh. Ade, laras kitu Kang Banda? Sarah meuni giak. Beda we ti budak leutik dibere cocokan. Ngagebrayna rasa kabungah nu ebreh dina siakna beungeut. Laras satu Nung margi Kang Banda dina bag-bagan agama teh rumaos Balilu. Kitunya janten maksud Kang Banda teh. Sorot panon Sarah mani ngagenclang matak serab anu moho neut. Sumuhun. Teu aya deui maksud anu sanesna. Nya kantenan we atuh aya mah. Sajabina tinu tos disanggemkeun tadi teh. Atuh sakedahna Kang Banda teh ulah Balilu teuing margi isin ku mamajengan. Kitu tan Nung. Nah make isin sagala rupa Kang. Nya sakedahna atuh. Manya upami sarah capetang ari Kang Banda Balilu onaman mah. Banda bari ngagelenyu. Nandakeun sugemana hate. Teu ngartos. Sarah bari gigideug. Sumuhun. Engke upami Kang Banda ditaros kedah ngucapkeun sahadat heg teu tiasa. Aduh, panginten isin ka cida Kang teh. Ditaros ku mama. Sanes atuh. Nah kusaha atuh? Ku Bapak Penghulu, Bapak Naib, Bapak Lebe. Yeay, bet los-los kadinya Kang Banda mah.
Sarah ngadelek. Rei banget na bareubeuk. Lir jambu asak. Nung teu kersa gitu. Sarah ngalius. Luk tungkul. Sedengkeun beungeut na kalaka beuki JR. Lir anu tas kapanasan. Buah-buah yeung. Cau amon di korangan. Banda satengah ngaharewos. Dari panon telepas manco kanu keur ngeluh. Kang Banda. Sarah ngaleret. Burilak panonna matak serab. Geus kitu manehna tungkul deui. Bade aya naon Jungjunan? Tos wawartos gitu ka Mama. Nya teu acan atuh. Sawios moal waka rusu-rusu da panginten moal dog-dog pelak cau nya Nung. Ih, buat kadinya wae losna gening. Salah ngaleret deet. Tapi jelas burilakna panon matak gegemeun. Nah teu sapagodos kitu sareng Sarah. Ih, sanes perkawis eta anu ditaros teh. Sarah ngadelek. Delek deudeuh. Beda srekna karasana kana hate Banda. Oh, tina perkawis naon atuh Nung? Banda sorana ngadadak haros hos. Kawa sora ento gebulusan. Muhun eta tina perkawis bade masantren. Nah kumaha gitu? Sumuhun parantos nyarios gitu ka Mama. Oh nya kantenan we atuh. Parantos mah Ditampi. rupina mah langkung ti ditampi Nung. Malah saurna teh reg Banda nyaritana teu diteruskeun. Sarah ngagiler. Semu ngadengdekeun. Sumuhun ditampi. Kang Banda ditampi masantren di dieu. Ih, eta cariosan anu sanes geuning aya embohna. Eta sumuhun saurna teh Mama ngaraos bingahna. Margi aya kanggo pirencangeun kanggo reg Banda eureun deui nyaritana. Kanggo naon? Ih, menika dipotong-potong wae Kang Banda masa sauran teh nya. Sarah bangun anu geus teu sabar. Kanggo Sarah. Tiasa wae ari sasauran teh. Ih, Sarah ngadilak. Kituna teh bari celetot manehna nyiwit ka Banda kana bebeuteyanana. Aduh, dadag lernaker geuning Sarah mah. Banda kawas nu heueuh ngarasa nyeri. Saya tawe make jeung cengar-cengir sagala rupa tuh. atuh da nanya rios teh bet sapertos. Reg ayeuna mah Sarah anu ngarandeg. Teu beda we tinu pegat laratan. Sapertos naon Nung? Banda nanya. Bari ngayap. Yey, nah sapertos anu palidnya panangan teh. Sarah bari pakupis. Tapi bari jeung cicing diukna teu daekeun ngised. Ih, ari Jungjunan mangga gara sebatkeun sapertos naon Kang Banda teh? Sumuhun sapertos anu kasarung. Da satu. Kang Banda teh nuju kasarung, nuju linglung. Nu mawi ieu oge leungeun sapertos nu palid oge. Nyata Kang Banda teh bade mirarian panutan. Banda bari ngayap deui. Idih, meni pinter nyarios teh nya. Sarah ngadelek. Tapi ayeuna mah teu motah ukur giler panon we mani hirupna keur. Teu pinter mah atuh moal janten mantuna Mama ajengan. Nah, bakal dipasikeun kitu ku Mama. Rupina mah kumaha anu janten putrana we. Tong nyerikeun atuh. Ih, taya bayana atuh Nung. Dulur barani sadayana. Ngadadak duanana ting korejat. Sedengkeun Banda mah nepikeun ka ngacleng pindah tempat. Duanana lain di ngarasa ruasna lantaran ngadenge sora anu ngagelik maninong toreng kana ceuli. Ari heg deh dileret palebah datangna sora. Mana horeng teu jaka santang, teu jauh keur nyerenge. Dina tak-takna anjleucleu si ruyuk. Harianeun atuh heulang teh. Bet ngagaruwahkeun anu keur nganteur ka tineng. Heg weh paburencai. Boga rasa digamahan.
Dulur barani sadayana cag kumaha banda jeung Nyi Sarah katut Jaka Santang. Ayeuna urang tong heula ka Padugala. Kawasna bae Padugala teh dina poean init ka Sumadera teh kudu ngarandapan riributan deui bae. Da eta we keur jongjon we ngabering opatan. Nah atuh ari rongheap teh Pajenar anu waktu eta kakaramulang ti kontrak Sumadera mentas nganjang ti pamanorna ta. Sanajan beunang disebutkeun lain jeung musuh ge dulur, tapi da puguh ngaran-ngaran nu beda tincak sarta kalakuan. Pikeun Padugala mah ngarasa tetenang tepung jeung Pajenar teh. Kata mah diharewosan ku si Randu. Yen Pajenar teh sakitu dalitna jeung Jaka Santang. Ongko deui sajeroning leumpang teh si Randu terus ngecewis ngadongengkeun kaayaan di Sumadera. Ku kituna geus tangtu we Jaka Santang teh kasabit-sabit. Jadi pikeun Padugala mah asa kabeneran boga batur si Randu teh. Lantaran tetela musuhna Jaka Santang. Nu matak barang ayeuna mireungeuh Pajenar keur ngalenghoy nyampeurkeun ka palebah manehanana. Geus teu asa-asa deui. Ari papaliwat ali jeger bae we Pajenar teh didupak. Mangka-mangka Pajenar mah sanajan bener oge nyahoeun yen Padugala teh musuhna Jaka Santang. Manehna mah api-api teh nyaho we, malah teu daekeun acan nempo beungeutna. Lantaran anu dimaksud teh supaya ulah nimbulkeun hal-hal anu matak teu dipikahayang. Nyapuguh we harita teh Pajenar sasatna keur balangah. Ari jeger didupak ari kolea bae badana ragrag ka tukang. Anu saterusna ngabebengkang. Tapi ngagentak Pajenar ngagulinjal hudang. Celegedeg nangtung merong ka Padugala bari pinuh ku kakaget. Hae nanaonan Andika teh Dugala? Teu pupugu jojo ngadubak we gagaula. Pajenar muncareng bari asat eungeunah ku tindakan Padugala anu sakitu kasarna. Teu kudu ditanya Jenar. Lain Andika teh komplotanana si Santang mah. Padugala males muncereng pinuh ku kawani. Ya memang bener Dugala. Kumaha gitu? Pajenar api-api balilu. Ya moron si Santang teh musuh kaula. Padugala nanya deui. Nyapuguh we nyaho mah. Tah aduh, ari kitu mah teu kudu heran Andika teh. Naon sababna nu matak kaula ngadubak ka Andika? Kitunya sababna teh. Teu kudu ditanya deui deuleu Jenar. Ge. Jadi maksud Andika teh ayeuna? Teu kaula oge. Teu kudu ditanyakeun deui. Andika teh geus kolot. Piragu make dengar teh. Padugala beuki wani. Puguh we ari ngarti mah. Be, abong kena ngaran sarua jeung adati lakuanana. Ngalebutkeun teh deui heuy. Teu kudu khutbah Jenar. Ya dalam perep dewek anggur mah gerak carima ku si lain. Kicing barudak. Dalekeun kami deuk warasi Jenar yo. Padugala nyarita kituna teh bari sebut bae ngadiuskeun peureup-na. Teh gampang ngumarep peureup teh Dugala. Pajenar nyorowok bari cilek ngawangun pasangan nyerong. Mandang ngalobakeun pamolah Jenar. Dibejajkeun dahulu saja ayeuna ku aing. Padugala ngagakak bari gilak nuturkeun posisi lawan. Tius peureup nandek ngagempur pali pisan. Hade Dugala hari gitu mah. Kayang Andika pasti diladenan dulu. Pajenar rikat jingkrak ka belah kenca. Tapi Padugala ngagentak nuturkeun deui ngabarengan gempuranana.
Sedangkan Pajenar rikat luncat ka luhur. Tre suku kencana nincak kana leungeun Padugala. Nu harita nyolocos poos lantaran sasaranana ngadadak ngaleungit. Laju teu asa-asa dengan cekuk wae dampal suku Pajenar teh ditajongkeun ka hareup. Puguh we nepikeun ka ngapratu katu ngahanca cukang irungna Padugala abisan. Haram jaya hiya-hiya. Padugala kontan nyarekan. Bari badana ngajengkang atuh. Ngan henteu we ngagebruk mah lantaran ngagentak manehna narik suku katuhuna ka tukang. Sedengkeun Pajenar geus ngageglig deui nincak kana taneuh. Durig atuh sia dipotaran sia ku aing. Padugala marahna jauh leuwih ngabudael we. Saha anu teu ngarasa wirang atuh puguh kasaksian ku murid jeung ku baturna. Mangka-mangka anu beunang ditajong teh tukang irungna pisan. Kawasna moal aya panghinaan anu leuwih kacidarosana ti kieu anu karasana ku Padugala. Nu matak harita keneh oge. Manehna ngagentak ngadiuskeun deui pereupna. Hehehe. Mayar nu tadi deuleu Dugala. Pajenar nyorowok bari nyengir. Bari kitu oge ngagentak dampal sukuna deuk ngahanca kana kekemplong. Tapi sakali ieu mah Padugala kacidaringeusna. Manehna ngagentak ngarempodkeun badana. Cereng luncat ka tukang. Sarta dina waktu Pajenar ngajaul ka luhur deuk nangtung deui. Padugala rikat nyuruduk ngagunakeun gajah mata. Pajenar rikat ngagiwar ka gigir. Orok aya leungeun Padugala anu minangka tulale gajah sakilat ngabelesur dina kacepetan anu luar biasa. Atuh Pajenar kaburu keneh nakis ku teungeulan ciwaringin. Padugala rikat ngagilek nuturkeun posisi lawan. Kabarengan ngahlangna dampal suku deuk ngajejek kana beuteung. Tapi Pajenar sakilat ngagunakeun teungeulan kepang deuk ngahanca mumuncangan. Orok aya pereup kenca Padugala sakilat ngadius. Tuh teu bisa disingkahan ngabentur kana palipisanana Pajenar. Aduh, Pajenar ngagerung sarta badana meh-mehan namru. Buja dahulu teh Jedar. Padugala ngahembatkeun teungeulanana. Bener-bener ngancam kana sirah. Atuh Pajenar teu nembak, tapi manehna ngagentak ngalagrakeun badana. Brek depok sarta langsung nyamberkeun dampal sukuna. Cetruk ngahanca siku Padugala. Anu harita deuk mepeg kana sirah. Segana dia. Padugala nyarekan bari ngarepeng. Sabot keur kitu. Pajenar rikat ngajaul ngolebat ke belah kenca bari leungeun katuhuna geus ditilepkeun. Keduk teu salah di ngadagor kana carehap. Gelo sia. Padugala terus-terusan ngagorowok sarta samemehna manehna bisa naon-naon. Leungeun Pajenar anu mentas nyatok careham tadi teh ya geus muka manten sarta gempleng bae kana puceulina Padugala. Geus kitu kilek Pajenar nyerong ngatuhu ngabarengan gerakna pereup kenca. Orok aya Padugala teu cileureun ngagentak manehna ngagerakeun dua leungeunna anu maksudna mah deuk newak pigeulang sarta satuluyna lawanna teh deuk dibantingkeun kana tangkal kai. Tapi pereup katuh Pajenar harita teh geus nyebrut manten dihanap. Keduk ngahanca hulu angen. Waduh. Padugala ngadadak karasa seueul anu lain di kieuna atuh. Ku kituna leungeunna ayeuna mah terus ngaronjang deuk nyerek beuheung. Lantaran dengan kenca Pajenar tadi teh geus ditarik deui, tapi orok aya di Pajenar ge ngagentak depok deui. Jekuk. Tanpa suku katuhuna nyayang kana palangka kana Padugala. Sedan sia. Padugala ngoceak deui. Bari ngagentak luncat ka tukang. Masih keneh tahan cacakan namun kena kana kantong jimat nama be. Piraku teu kontan namru. Montong kalaka gegerewekan sia Padugala. Kawas bolon wae si laing mah. Hayo temongkeun yeuh. Temongkeun. Yen Andika teh bener-bener lalagi. Pajenar nyorowok bari ngagentak ngajorelat nyusul tepus. Hiuk pereupna ngadius. Padugala rikat ngagerakeun leungeun kencana.
anu dibarengan ku ngangsrodna suku katuhu ka hareup oro kaya kabujeng aya badubang blah. Terus aya badubang plak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag atuh ye carios terasan jaka santang anu nyambungkan aku jang pusaka urang simpen heula di handeulem sieum tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun ka payun urang guar deui mudah-mudahan dikersakeun ku Allah. Mangga atuh deui barani ya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.